Radio Baraya Sunda, radio streamingna orang Sunda di alam maya. Mas, kulaan, abdi. Nya, kajius beudeuh. Jeung JH. Da, itu moe pare atuh abdi teh baru moe pare. Ya tong waka moe pare atuh aya kieu mah. Ieu lah sekedar kitu. Nanti aya pikeun apa. Dege. Waktuna ngajomantara radio Baraya Sunda. Radio urang di alam maya. Kaum dangu nasadunya ulah incah balilahan ayu manco babarengan di kidul ti kaler kulon jeung wetan satia barandungan bari moe pare oge abdi coba mana tasih ada tasih Garut ada Cikalong ya Amerika, Arab Saudi, Afrika, Jepang juga ada, Prancis, Guyana, waktu ngajomantara radio Baraya Sunda, RBS radio urang di alam maya, kaum dangu nasadunya, kayu urang sarerea, ngumule budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya RBS salam dunya. Simkuring pun Fitriani, simkuring pun Lia Purnama, minangka wawakil tiwargi RBS nu aya di Mekah. Sejak ngahaturkeun wilujeng milangkara ka Radio Baraya Sunda anu munggaran. Mudah-mudahan RBS sing langkung majeng ka payuna sareng tetep ngahibur kabaraya anu aya di pangumbaraan. Sakali RBS tetap RBS, maju terus RBS. Radio urang di alam maya, kaum dangu nasadunya ulah incah balilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baraya RBS salam dunya, simkuring pun ebot. Minangka wawakil ti wargi RBS nu aya di Riyadh. Sejak ngahaturkeun wilujeng milangkala ka Radio Baraya Sunda anu manggaran. Mudah-mudahan RBS sing tetep nanjeur dina ngaropea oge ngamumule seni sareng budaya Sunda. Oge sing tetep ngagedur sumanget kanggo ngahibur baraya salam dunya. Khususna baraya nu aya di pangumbaran. Sakali RBS tetap RBS, maju terus RBS. Mudah-mudahan kenging pangjaga pangriksa timantena, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nya, kajius beudeuh. Jeung JH da, itu moe pare atuh abdi teh baru moe pare. Ya tong waka moe pare atuh aya kieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Kang Hoirudin Tea nulinggih di Banjarbaru, Banjarmasin, ngawilujengkeun ka RBS wilujeng milangkala manggaran. Mugia RBS nanjeur salamina, mugia jaya di Jomantara. Hatur nuhun, wilujeng. Satia barandungan. Bari moe pare oge abdi coba mana tasih ada tasih Garut. Assalamualaikum. Simkuring Udung Opang Baraya Sunda nulinggih di kota Shaoding, Cina. Kawit mah simkuring teh di Jilakom, Giri Hadja. Sejak ngawilujengkeun ka Radio Baraya Sunda anu nuju milangkara munggaran. Mudah-mudahan Radio Baraya Sunda tetap lanjung santras janten radio streaming nomor hiji di alam maya. Oge Kakang Jayus, Kang Aam, sareng kru-kru RBS anu sanesna
Hatur nuhun parantos sabar sareng satya mancen tugas di RBS ngarencangan baraya menuju bubuara luar negeri. Mudah-mudahan cingkenging panjat ring pemeriksa di Mantengah. Radio Baraya Sunda memang top share. Wosiang suot TPI Radio Baraya Sunda Sengre Kuala Wosiwang Radio Baraya Sunda itu seji di jeje. Kaum dangu nasadunya ulah injah balilahan ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastasin Kuring Pirsa Yuliardi di El Paso, Texas, Amerika. Sedang ngaturkeun wilujeng milangkala anu munggaran kangge RBS Radio Baraya Sunda. Mugia gapayuna RBS sing langkung sukses. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun. Waktu nak ngajomantara Radio Baraya Sunda Jomantara. Kami pendengar setia Radio Baraya Sunda di Jepang mengucapkan selamat ulang tahun ke-1 untuk Radio Baraya Sunda, radio orang Sunda di alam maya. Radio Baraya Sunda. Iya dong. Sangkan anjur salawasna